Jadi kudu kental tadi syahadat lain cawerang lir ibarat masakan kurang uya cing kental cing hiji cing lengket tadi syahadat da pada intina segala ngajalankeun keadaan teh teu lepas ti syahadat tinggal ada eta abang ngawasirkeun sababaraha kali syahadat geus ngahiji sadat maca salat we insyaallah dimana ngau salawat asa disarengan kuat ribuan kali ribuan wangsulan dari sarengan katanya apa kana syahadat nah apal-apalan apal cangkem dan sebagainya diberi 100 kali ge elek keseke hiruplah loba teh ngopana loba teh ngoreksi batur koreksi urang inget ka batur mah kahadian batur ka urang tak inget ke ulah ngoreksi ka gorengan ana eta peker perjalanan insyaallah baik kumaha mudah-mudahan eta dina perjalanan yang bener akhirnya belum tentu ayeuna urang tapi na udah bilih mendalik berarti ayeuna bener waktu maut cilaka artinya temenang sangeunana anu teu bener teh misalkan kanu resep mabuk dan sebagainya anggap eta mah ke perjalanan insyaallah syahadat teh bakal lebih sempurna da urang geus disampurnakeun tinu ciptaan-ciptaan lain makhluk-makhluk lain sabab boga iman boga rasa boga pikiran keur kahadian teh kanu keur mikir kanu iman kanu eling pan kanu kitu mah henteu dititah urang cing ngareling diajar eling tiap tahun di eling muludan rajaban tiap tahun tadi eling teh hese areling teh lain teh eling da eta perjalanan ngana mun hese teh lain nyaritekeun batur urang komo lamun teu dieling dieling sakitu hesena mudah-mudahan ya wasiat apa cing nyangreut dah dina jiwa teh dina kalbu teh cing hiji tong wakah yang ngabuka bab-bab sadat pengantar ke Gusti Allah pengantar ka baginda Rasulullah eta bolak-balik teh ka kapangih eusina lamun kapangih eusina ka ditu ngageuleuyeung nanaon ge naon anu diuningakeun dina rukun iman insyaallah bakal nganyakeun saestuna leres anu diterangkeun dina rukun Islam oge urang dilaksanakeun teh bakal dugi da syahadatna urang bener rukun berarti ngahiji anu 5 perkara rukun iman 6 perkara dihijikeun supaya ruku jumlahkeun totalna rukun iman rukun Islam aya sabaraha rukun iman genep rukun Islam teh 5 jadi sabaraha 11 syahadat bener kabeh tah hiji Gustina hiji anu manut ka Gustina kadituna kosong ngosongkeun da urang mah teu gaduna naon akrobu tah disebutna gulung-gumulungna sareng datna teh sareng nurna teh nur ilahi urang dijauhkeun rukun Islam rukun iman ari rukun teh dijabarkeun angin apa salia teu daek ngahiji padahal mah disebut rukun teh ngahiji jabarkeun mata di mana rek nanaon judulna heula nu kudu diterangkeun ibarat abah ayeuna nya naon teh ngaranna teh channel naon channelna teh urang teh harupat aya artina harupat teh hana naon rupatan naon tilu aya jumlahna 8 da darajat manusia mah salapan
10 mah berarti geus bisa ngosong ke angka hiji Gustina. Jadi ruhiyatullahi ta'ala fi dunya bi anal qalbi sekutna ningali Allah di dunya gaib di dieu mah ku sekutna panon qalbu sekutna panon qalbu nya eta dibungkusna ku syahadat. Jadi gaib tes aya jelema takwa anu percaya kan urang. Ulah disapirakeun amalan teh kudu geus jadi ngahidi ti baheula teh cokot teh ti balik urang umur 17 ari disebut balik teh geus bisa ngabedakeun mana salah mana benar eta balik cokot eta tidinya awal mula syahadat. Tapi ka umur ayeuna anu 40 nu 35 anu 50 nu 53 geus ngahijin teh jeung syahadat. Tadi urang reriungan hujan gerimis dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dengan hujan teh. Nah, geuningan make nangis. Muka umat. Nalika hujan teh ngaku. Muka umatna. Seperti hujan tadi. Pakbukna waktos mentas jembatan Siratal Mustaqim. Pan urang mah lain keur hujan teh. Wah, peplakan urang harejo pokok urang syukur teh muta bagi tambah nangisan urang nyusikan urang. Kumaha carana kudu salamet. Nya salamet teh no eling teh eling ka Gustina, eling ka bagindana, eling ka dirina, eling ka dirina, eling ka Gustina, eling ka baginda. Urang dicengcerikan hungkul tah ku bangina teh ku hayang nyalametkeun entong asal-asalan di syahadat jeung husu dina ngucapkeun syahadat seringkeun we gerenongkeun di hate satemena Gusti Allah kan wajib diibadah satemena Rasulullah teh utusan Allah nu bakal nyampekeun urang ari syafaat mah dan nyulam teh aya sulameunana lamun nuwun mah meureun kumaha mantap kana abah wasiat ka dari abah wasiat nu deukeut jeung abah kira hadi dari wasiat masalah seji kewajiban demi wanci satemana jelema rugi kiwati anu sli wasiatan kesabaran kahadean mantap lungsur sulatu asli teh ke silih wasiat ke dirina wasiat kan deket jeung dirina jeung diri abah anjeun-anjeun teh ya enggak ada tas syahadat cuma salah capek-capek kurang sholat syahadat percaya itu benar suka capek-capek puasa syahadat nanti nyambung mumpung aya waktu urang mumpung dalam dunia kene mumpung can diberesan geura beresan geura riksa diri teh geura wincik hiji-hiji na diri teh asal nyaho ka dirina nyaho ka Gustina ceuk abah teh heula da dibulak-balik eta teu siar sabaraha we ulah jauh tinu syahadat naon anu rek dibaca ari geus ngahiji jeung syahadat sholawatna ngageuleuyeung dugi istighfarna dugi ka Gusti Allah mantap buah poho dina sareka paripola istighfar syahadat istighfar nah urang make istighfar sana akui kebodohan urang kelemahan urang jeung mengakui kan agungan Allah rek saha anu nyelametkeun urang iwati diri lamun geus nyaho ka diri nya ka diri dolim kumaha ka batur
Wah, karena orang maca selotang kayak di sapaat. Hanya semata-mata aku mencintai kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Hanya sebatas itu. Mudah-mudahan orang diajar menikah cintai, diajar maba, baginda Rasulullah mencintai. Kakara tadi disebut umat tenggelam kau orang. Cuma aku-akuan ngewa. Rumah kudu pas, jelas, jentre. Nah, dia masa gitu, insya Allah orang lain waktu orang ngobrol dari mudah-mudahan dia manfaatna. Tapi kan gua anjeun ka dulu anjeun, kan deket jeung anjeun, rek di pagawean, rek di mana. Bahwa sahadat teh penting, jimat urang. Ingat, jimat teh lain wujud ali, lain wujudna wujud lain, tapi jimat teh sahadat.